suka bapak dek dikumahakeun geus serahkeun mak aing mah minta diserahkeun ka bapak nya jang buru-buru pangieunkeun surat talak dewek hayang diserahkeun ku bapak ilaing bagus mak bagus di mana emak jadi randa ke uing nu nganjangna mah lugain ralu mundur mimiti kang wilayang rana munduring pangkunan Semar Badranaya asrat jinggalan dawala itu kayangan boten kantawi islami sakundurna ieu sastra jinggalan dawala lami-lami Dewi Setia Ragen kapainun Semar Badranaya jika nu izin ka Semar Badranaya berikan tesuka praka-prakan aing nempo banget si Semar obat serahkeun aing Semar serahkeun geus teu betah hirup rumah tangga jeung sia salilana susah jeung susah serahkeun aing serahkeun gening teuing teuing bageran we bageran paingan cek si cepot awewe lamun dipertahankeun cintana tuluy rumah tangga na dipertahankeun iya balukarna inget deui ka anak nomor kadua ka Sidawala kudu di dalam hatena lamun hayang panjang jodoh sanajan dewek teu boga salah dek api-api boga salah dek menteri hampura sangkan lemah ya pamajikan kudu kumaha tanya apa ento aing ditanya si disegang aing henteu bingung salah ditanya mah teu ditanya mah da salah teu urang bageurang mana tos tuang mana aling sia tong deket-deket jeung aing awak sia bau munding setan haling aduh disikut ayana dikumahakeun barang dewek nanya sugan teh moal nyiku ka dewek mana haling Semar haling kuat gitu borosia anak sia ge ngabarohong ka aing majar teh anu hayang amprok si oreng teh sia murus tunjung Semar serahkeun aing serahkeun
bilih aya kasalahan nu karasa jeung teu karasa. Buah-buah ieu teh gogoda rumah tangga. Nya gogoda. Urang rumah tangga sing janten rumah tangga nu sakinah mawadah warahmah. Eta gitu. Urang saling kanyahokeun. Nya sekarang. Hirup di dunya dewek teh panjang kene kasukaan jeung mana teh. Mana hambura sakali deui dewek. Teu sudia beriga-berigan teu suka praka-prakan aing Semar kudu panjang jodoh jeung sia. Tiba heula aing rumah tangga jeung sia can dibere kasenangan. Batur mah ber gedongna, ber kanaraanana, ye geulang ge nepikeun ka suku-suku. Buat rembel ku barang emas betul. Nepikeun ka rembel ku barang emas tatangga mah, tapi aing Utangnya geus beleh. teu sudia beriga-berigan teu suka praka-praka tempo utang aing nepikeun ka belel. Jadi ganti gitu. Ge tarawa ujung sampo rumah tangga jeung sia. Serahkeun aing serahkeun, lamun teu diserahkeun aing nek bunuh diri. Ampun. Mana hampura teu sudi, teu sudi, teu sudi. Aduh. Geus nu kangen deui wae. Geus nu kangen deui wae ayana. Hampura dewe. Serahkeun, 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 serahkeun. Ayana. Tersangka gitu jadina. Tersangka gitu jadina. Gening kudu kumaha. Diserahkeun can, Pak? Kumaha dek diserahkeun anana dewek nyarita ge nepikeun ka dicakaran. Usaha ku indung ilai serahkeun. Teman-teman teuing si ieu, Pak, matak teh bese, Bapak. Teman-teman teuing. Hayang Bapak buka penyakit tilu rupa. Hayang Bapak stroke. Mikiran pamajikan. Serahkeun. Nya. Teman-teman teuing. Salilana dibawa balang sakwae ku Bapak boleh jadi pamajikan minta diserahkeun ge. Lamun senang beureun. Tapi nya karunya lain gitu aing mana geus teu sukaeun. Sanajan Bapak suka 100%, mae teh geus teu suka Bapak dek dikumahakeun. Geus serahkeun. Mak, aing mah minta diserahkeun ka Bapak. Nya jang buru-buru pangieunkeun surat talak dewek aya diserahkeun ku Bapak ilaing. Bagus, Mak. Bagus, Pak. Bagus. Di mana emak jadi randa? Wah, anjing. Ke uing nu nganjangna mah. Set deh. Ma. Tanya ngurus tunjung sama. Ge. Aduh, ciri bisa. Jurig ayana. Nepikeun ka noelan bujur indung tere sia. Bageuran, Pak. Bageran. Lelemu hatena. Irayu. Muga jeung mugi Bapak sing panjang yuswa, sing panjang jodoh. Sok minta dihampura ka emak. Geus jang tapi nungi lain teu daekeun. Teu daekeun pageuh jodoh. Nya hayang diserahkeun wae. Kela kuing tanya heula emak. Yung nyang. Mak. Hampura emak. Bilih pun Bapak seueur kalepatan ka emak. Eta ulah ada Eta adak-adak. Sanaos puing oge nyuhunkeun di hampura. Eta deket. Punten sakali deui emak. ulah ada teuing. Ge. Emak emang mah yang diserahkeun gitu. Hayang jang. Ge. Emak. Emak. Kang, aduh. Jang. Kamu eta mah nemen. Eta ulah nangkep teuing jang. Emang emak nganggo celancingan henteu sih. Mak
bisi gogoda hirup di alam dunia mah mun bisa mah engke enjang pakaian enjang sanu mang nyeusekeun mah rek panjang aya laundry ieu pek teh teuing apan teu gaduh encis engke nu mang nyangukeun saha warung sangu loba tapi tetep mah yang diserahkeun hayang diserahkeun ludah tumiba lemah moal bisa diletak deui hayang pegat jodoh bapak sabar we hate pak geuningan mah teh teu bisa dilelemu hatena keukeuh mah hayang diserahkeun hayang jang ngenta atuh saeutik mah Aduh, kunaon nilaing nepikeun ka nyium pipi apan dek berpisah apa nek berpasah? kening atuh mah engah Aduh. Soalnya Wala gel. hayang Ah, iya mah bener ieu mah hiji ieu. ieu mah sugata cicing anjing kolot aing keur pasea sia kana kongkorongok anjing cicing Sama wahaya. sia lamun sakirana sia kongkorong we disop ku aing tepokeun ku aing cicing anjing ayam teh dedek cicing pisan aduh buset hayam meunang ngaruat lopas aduh hayam waduh ieu sih ieu gara-gara sia mar dek pegat jodoh jeung mak hayang menjadi kabur siapa siapa yang unggal peting hayam aing jadi teu jinek eta teh hayang Bangkok teh mahal menang di mana di dalang ruat emang bapak pasiapa jeung emaknya indung ilaing hayang diserahkeun waduh bagus tuh pengen dicerai hayang diserahkeun waduh bagus pak cek areng mah pak mending niangan be nini hei sabab bapak mah teu ngukur ka kujur tuh da kunaon kitu nyaho mah eteh ngora keneh hayang anu ngora teh bapak geus kolot hayang kanu ngora bapak mah ya kurjung nini yang kira ku aing kudu jeung nini aleng gedaek jeung nini woi emang kunaon si hayang jeung nini was ngajeritna pak halo mak mah hayang dicerai gitu ku bapak nya jang hayang diserahkeun bagus sabab mama ngura kene bapak mah geus aki-aki lamun diintip ku areng ya bapak sok ngos-ngosan emak mah giras kene tak ayeuna kumaha lamun cenah emak jeung alek lamun mah geus jadi randa urang dagang kopi Dagang kopi ya. dagang kopi di mana jang urang dagang kanu 17 Agustus dagang ka alun-alun urang dagang kanu 17-an kopi ge mahal sabaraha duit jang 10.000 kopi kapal api kopi doang kopi luwak sabaraha 15.000 lamun susu 2 jeung kacang hiji 50 ayana ngan ke areng dek hutang catornya areng dek hutang cator engke dagang ke tempat judi ke tempat salonan ngadu kanu ngadu tangke make cator ngan areng aya pamenta hiji hayang di kuliah atau lebih hayang bagi 2 untungna lain di mana balik macing kek nepi ka imah aleng ngendong di imahnya Hanya urus kunjung nya wajar mah geus jadi randa ieu PS bareng yang wes dah buset.